lamanya lemur Cibodas teh nah bersih benar teh pokokna mah bobatuan geuningan bae lama sok aya teh ini urang keur leutik sok karana teh dudusruk mana nya teh dudusruk nyaho nah buat ayeuna heueuh di sampah ayeuna mah Nagalaya dus plastik Alfamart gedang gitu mulai ayeuna mah dus teh kudu di toko-toko loba ayeuna mah disusukan oge dus tuh tingali balang-balang jadi pencemaran ayeuna pan bangsa hurang uceng beunteur malodar dangakanan dus itu oge tak ayeuna mah Ben kena naon? ayeuna Bel, di mana? Naon teh? Pantesan asa mungkin bogo. Itu urang segala kamu bisa wae ngomong teh euy, kena naon di tadi euy? iya orang teh euy keur ningali tuh tingali mana teh tingali tinggali tah ieu runtah gua Entah. heeh bae lama pasorangan pan eueuh runtah teh disusukan teh iya ayeuna mah ieu lumayan lamun urang Banjir euy. urang kalurah Minta asuransinya. ya orang yang ngayakin kerja bakti jangan bersih karena ya lamun runtah gitu tumpuk-tumpuk bau kayak mati oh lamun di dapur oge orang sok ya langsung bau tidak enak Pantesan euy. Ngasakane eta geus sungut tapi bau teh ieu we. matakan ayeuna urang kalurah urang ngayakeun yang kerja bakti jangan bersih ame lemur Cibodas itu kan tinggal teh mencrong Bari kieu euy tercemar eta teh. heeh Limbah kieu mah. ya enak mah tekan urang kalurah kumaha lu arek mah Ayeuna, ayeuna bantu mana ka undangan? Langsung ke undangan mantan mantan kemana boga mantan gitu ya boga Cina ya biasanya emek ke bobogohan ya ada aja lemah wah coba teh saha ya lemah eta tanukrek di dia ayo juga teh jelema unggul harus bobogohan teh aja lemah orang teh inget anu mah capek daripada ngomongan hari ngidul emang orang orang ke undangan heula tuh Kondangan. Ya angka mantan. ke mantan deh oh jadi ayeuna mana emang ini bangun aluran mana we dua deh mau be doane cek ampura we tuh baik mana orang balik we heuh wae buka suku ieu meureun ya boga ieu kalau ada apa-apa kasih tahu cepat beben datang mata tulukan makan teman-teman Kalau ada makanan di meja, tak pernah engkau makan. Tatetet. Kalau ada kopi yang kau seduhkan, gelasnya jangan dipunya. Jangan kau makan di luar rumah, dimakan macan sayang. Awas. Satu kali kau salah melangkah, bibir mulai doeran. Naon? Sudah doer. Duh, sana doer. Hai patroli ya. Ayo. Kan tadi kita patroli lingkungan. Ngecek lingkungan di urang kumaha ieu Soalna keur meujeun ausum hujan kumaha urang ningali situasi lingkungan urang gitu. Terus gimana? Soalna keur kamari kan arurang mah beukina nguseup. Kamari keur nguseup. Urang sabari nangan ieu nangan spot mancing ya. Keur nguseup di ditu menang teh karasek deui. Hayu urang ieu urang kontrol we. Kayak urang kerja bakti. tingali ingat mana Tinggalinya sampah di mana-mana. Kahayang masih tingali medet gitu kahayang mah masyarakat teh eling gitu kanu kumaha kebersihan teh kararieu teh. Kaki geus kieu mah tuh dibahayaeun kayak kumaha lamun mobeling teh kayak kasugak coba lamun. Coba aduh. Dibahayaeun pisan kudu nama kumaha carana urang sebagai aparat desa. Udah biru tapi kumaha orang inisiatif kurang kumaha engke ka ieu supaya teu aya di sampah-sampah lah kumaha pengolahan sampah rumah tangga suatu saat teh nyeun pengelolaan sampah rumah tangga teh supaya teu dipikirkan tukan kieu mestilah ayeuna mah urang ieukeun gitu urang usulkeun kumaha solusi tepatna di pemerintah desa supaya
ya permasalahan sampah teh permasalahan nu sering nu serius gitu lah. Bila tila lama ieu teh moal anggeus numpuk jadi gunungan, jadi nanti teh indah katinggal lingkungan urang teh. Ayeuna mah hayu urang eta lah. Rasa kalian orang ngobrolkeun bahaya kumaha bahayana orai gitu kamari nu arah suka iman gitu kan. Supaya sosialisasikan ke masyarakat gitu. Mana ada jangkrik teh? Di ketempo babangun teh. Tah ieu. Naon ieu? Teh kucing si setan. Aneh. Aman. Beunang tah. Hantu. Gimana? Mana deh? Itu nama apa? Kalau itu juga sah. Tadi bidaman. Bidaman siapa? Sah sih. Si Daman. Oh si Daman. Itu teh. Babatingkan no, iya sih mah puyuh juga nanti. Kayak cah. Sampai kena. Tekan hendak ngolokan dirinya. Tuh yang begini katingal. Nah deh. Aduh. Arisya keur naon? Ongklokan gitu. Nya aing teh keur neangan ieu jangkrik. Kabur deui. Urang teh. Tuh. Kamu nang teh kucing. Setan mah. Emang jagonan, ieu mah emang jagonan ke newak waduk bisa oge. Heeh, ieu mah. Ari si Mila ka mana? Kok mangkat deh kemana? Kawandangan. Kawandangan saya sih. Sinari. Ka mantan. Bukan mantan biasa. Meh deung oge bukan mantan. Ka mantan. Mantan bulukan. Anjir setelan urang beda deui aya nama. Geus mungkin edan pokona mah. Edan segala-gala sih mah. Dan juga pilih mistik mah edan sih mah. Mungkin edan mah kieu mah meneh. Ka mana? Urang kalura. Naon? Ya, kan dia kudu ada di bejana udah kieu. Maneh? Osok kulim ka susukan lah. Telepon. Waduh, balaga. Telepon di mana sih baheula tukang ngalawan beunteur jeung urang? Nyai. Jujur mereka bohong. Besok uring jeung urang we. Ayeuna terang ka lurah. Tah tinggal disusukan teh bala segala aya dus. Plastik keresek. Ayeuna lauk aya mah jeung ararane. Kira aku beunteur beuki keresek. Kakek urang ka lurah, urang yakin kerja bakti. Ame lemur Cibodas teh mincrong deui. Jadi ngenaheun gitu. Jadi geunaheun deui. Tadi tarik naon? Ngajakan kalau urang ngajakan kalau mana ngilu mah. Dan naik bebeja mah eta. kabar nanti keur nagog kan coba. Ame pakai Cibodas teh halus deui. Pokona mah Edangeun we. urang nyenta di lurang paling gitu. Ayolah, bae lah naon we. Urang nyenta urang maksa pokona di ditu mah heuh. Terus anu mah ngilu. Nah, di padawo gadag naon jangkrik. Ya lumayan. Paedana. Lumayan yang ceueun. Namun kira-kira lapar mah dihuapkeun. Pokok ge jagoan dia. Oh. Neng. Orang teh terang bencrak piraku ayeuna kasih sukan lo anjing lo badus mau urusan anak ya geus ayeuna keur ucang geus loba nu pararae ese habitatna pan urang kitu teh moal bisa dudusruk kitu da itah lain dudusruk ketang basa urang monon nyair heeh baromo atuh sieu teh jerdog wae ciket tinggalkan aing mereka tadi teh mereka bisa teman gimana kamu bawa teh usul meren kika buat kayak harap buat ayam orang buka nih panggil ayo kemarin kemana orang mana ya? Gas di mana itu? Ayo, bangetnya belum seorang orang gulung-gulung juga. Ini. Ya. Antanya. Makan jokot.
Kang domba, kabur aja ikut sama. Siapa mah? Nya aing mah tinggal Kita tinggal di mana itu? Oh, jadi ini sarana rek boga sepeda. Hah? Usulkan orang. Itu orang boga sepeda naon ieu? Gambar unggul. Bangun sepeda kamarna. Beli aya sepeda mah tiba kata sepeda ke patung beli. Ayo buru atuh. Ya, tinggal itu. Udah kesana raunan deui coba rasa beureum ya. siap mengenang rek di karungan we. Ulah tuh nyaho jelema ge rujit loba sih teh. Terus kumaha? Udah sabar kurang sapi lah. Siap mengenang Pak ayo. tuh kadang tukang bawa ka desa. Ya. Jadi ngaledekan banget. Semua seri wae sia naon? Mana mah miskin jelema miskin mah kabeli. Beli lu. Cicing atuh enaon. Komandan. Ya. Kita enaon Orang mantap, pemolotot wae emang orang arek ieu. Ayeuna mah daripada ayeuna ribut wae teu ganggu ketertiban keamanan wae. Terus ayeuna mah hayu urang marane buka sepeda. Oga, Wanita balap. ayu. Oh, balap. Tuh, oga. Ah, adela sia, head. Pokon adi mah anyar adi mah teh. Kalau ulah, terus balik ku aing dipikir. Atuh, teman. Batur, balik ke itu. Lu temu batur sepeda. Makan bajuna tah. Ayo arek mah. Ayeuna mah buru Tong masalah boga tebokan yang penting mata. Cokorna aya turboan. Balap ieu mah. Ah, iya, dengan aing teh rek turunkeun tah anak buah aing. Anyar, sepeda. Sepeda anyar. Wanita aya tuh arek mah. Mah, siapa siapa Nyium mah. Man, siapa nyokol kanan? Oh, cok ayu. Kagoan. Ayo Kak. Naman teh siap. Man, euy. Man. Man. Ayo arek mah balap teh. Ayo kadang siap. Ya, mangkat mana? Ayo. Yuk, berangkat. Siap. Namanya jelema na teh? Alhamdulillah dah. Orang nungguan ai tarik pas bener wae. Kalau ada bawaan nyoki mah ngopi heula. Lila bisa ah. Terus bebek mah jerak mana nya? Bila dia. Arek ayo. Oh. Rek wani kitu ngelawan aing.
Pak. Pan. Bola dua. Sama ya, gitu hari yang lente. Sama hari yang lente. Hari yang lente semua. Sian kok. Begitulah. Cerita. Berarti intinya ya oh menang meureun. Aduh, kecewa saya sebagai Terima penonton. kasih untuk Bung Jimmy Oke. dan Bung Desi Ya. sudah datang di acara balap. cara balap sepeda. Curahkan curang. Sakia mungkin di abdi tiluan mungkin. Hatur nuhun. Turun atas penonton setia Cici. Top hilak. Like. Like and subscribe. Share. Share. Oke, sekian dari kita bertiga. Atasan